Pernah. Nah tadi bagus ngebahas rumah tangga teh tadi. Ke rumah tangga rame nomor atuh sabulan urang menang 5 kali. Allah. 5 kali bener ke Ujung Jaya. Sabulan 5 kali teh. Menang nomor. Oh. Ayo aja kan kumaha. Ayo teh kumaha. Mau jika teu dibere. Urang terus mah hasil pabeli hasil itu aing teh. Nyaho aing dosa tapi urang Eta pertanyaanna nah Agus apal dosa beuti keureuy. Heuda banginan lah. Jadi dulu ya gitu. Boleh ya, boleh urang kayak ngureknya nyangkut wae ka jeung panas ban urang ada nguresap. Tahu urang eta teh mimitina teh sok palus-palus hitungan. Sok. Tina heureuy gitu. Tina heureuy mimiti mah. Kan manehna masang berturut-turut ngau dia masang cara hitungan mana salah wae lasut gitu gagal wae. Nah urang lain mana hitungan gitu mah urang bukan merasa kieu ti putakan. Hasilna urang hitungan berapa sakieu gara-gara na buat kaluarna. Tadi sabra kaluarna sia macana baku nanya nu kaluar nunggus pasangan dia. Umah aing ini. Da kita urang isung ngitung meunang alhamdulillah. Nu hayang udah ditaroskeun teh eta Ma Agus teh kayaknya teh meunang ngitung nya. Nya. Apa nomor dikocok. Hubungan jeung dihitung naon. Enak kieu. Enak ya dina sawa eta sakali masang teh bola otomatis 10 nya. 10 tawuran kumaha. Kira ieu bagus teh nya cenah udah ge sok nguping wae nya. Inek cenah ngitung wah ngotret lah. Pribadi tara menghitung inek-inek. Ai manu Ma Agus ngitungna kumaha? Ngitungna kieu lamun dina eta nya lamun dina Kesa kerapun nya kaluar. Nya punten motong enggak. Ninggal keluarnya Agus dinya. Eta memang aya hubunganna cara Ma Agus ngitung jeung ke bakal keluar nomor. Emang ati payeuna Ma Agus keuna wae matak eta teh dibuka di kuku gitu. Jadi kesimpulanna cek Ma Agus menyambungnya. Nyambung. Jeung bakal keluar nomor hitungan eta teh. Nyambung. Terus kumaha? Apa dina perhitungan teh lamun aya kemar berarti kemungkinan eta si pengeluaran bola eta 2 set, 2 ibaratna hiji ka 0 ka 8 berarti 10 jeung 0 nya. Berarti tina 10 lamun kemaran otomatis lamun aya kemaran eta berarti 2 set eta bola 2 bakal ke 20. Komo napikeun ka 4 angka kemar kabeh berarti 4 set eta bola. Tapi dikocok nomor teh. Nah dikocok digorong-gorong bola teh nah suka ngaluang eta jadi misalnya dikocok teu dihitung kieu teu dihitung. Henteu. Nah, ngitung. Nah ngitungna kemungkinan kieu ngitung kana pengeluaran lamun aya kemarin berarti bola teh otomatis aya 20 nya. Berarti lamun nepikeun ka kamar bijina kemungkinan berarti eta 2 kali 2 set bola eta asup gitu. Ayo dikocok gitu. Di mana? Di tuna di bandarna. Entah gorong-gorong ya. Ada bentuk bola dia. Nya di gorong dikocok ya isana mah. Bagus teu nyontohan di ditu main bola 20. Kita di gorong-gorong. Dah atuh bolana urang kudu make bola-bola aya manehna mah buku bola-bola biliar atau di nomoran. Dilaku ulah kudu menang. Nya kan bagus aing di itu mah meureun henteu kumaha nya. Teka-teki we itu teh. Nya mah Agus bet rajin ngitung itu. Aduh kan aing luar rame. Maka dulu ke dihitung. Udah penasaran nepi ka ayeuna. Nah, bet ngaritung bet dihitung. Nah, jadi golong-golong kitu. Duka atuh Asep. Mana nu kaluar we teh. Kapan urang rumah saya bodoh benang di bodoh kudu gelau gitu. Nah atuh. Nah atuh. Resep eta kebagelau. Bang Enan nih baheula begitu. Mohon Bang Enan. Sabulan 5 kali. Bulan teh. Gaji utuh urang gaji utuh. Lain sabulan. Urang menginum. Bagus lah. Tadi ani saya sabulan teh menang 5 Sabulan teh kan menang 5 kali. Berarti 25 kali eleh nanti. 5 kali eleh. Tapi kan tidak modal. Tidak modal eta katutupan urang teh menang teh. Nya kalkulasikeun jumlahkeun saha setahun. Badan mana? Nah, lah justru eta bareng bandar aja. Gua da bandar mah di bandar teh dia ngan heueuh. Aya urang bisa menang mah kegantian urang masang gitu. Tah, enak kan bagus menang wae nya 5 kali, bulan 5 kali. Nah,
nepi ka ayeuna geus meunang naon tah 35 kali. Menang ka nyeri. Lah soalnya urang teu pernah masang deui ya mah. Lain teh heula ieu mah kadang teu apa ieu mah kadang gen teu heula. Zaman mah geus bade gong keneh. Tah 35 kali sabulan teh geus meunang naon tah. Adab. Adab. Maksudnya ada kumaha? Siksa gitu loh. Oh. Contohnya tak menang ada. Contohnya barokana urang ade lasok-lasok masang. Lain barokah ya mah ada tadi kumaha. Contohna ieu mah contoh jeung muka satu. Contohnya ada deh contohnya. Menjadi siksa teh kieu urang hayang boga duit teh lala hese ayeuna. Ai dia Masang deui we. Barokah teh teu lah urang keur lebat menang gitu. Ai adabna. Adabna ayeuna urang keur mimiti daek eling Allah nu ngomodalan gitu. Urang ada kepemiluan masang lain teu meunang lain kalangan ku hukum. Hukum bawa boro-boro hukum. Bleng ada soalna. Kalau misalkan ku Bandar Mang Agus dijanjikan masang bakal menang kumaha rek masang moal. Moal. Lah kan masang kudu duit. Nah, nya sok bagus ya misalkan nu penting boga modal 3.000 we atau 5.000 kayak ku saya di opat angkaanana. Mau. Nah, dia ngomong bi ai geus kieu cenah. Urang ngamodalan. Lah eta mah atuh Nadek masang deui kumaha. Nadek masang deui. Serius udah mah mah ya. Magus mun Magus rek masang deui udah jeung ngadain kuduna rek modal. Nah, omong dulu. Nya bisi ieu mah. Ulah. Ente ieu mah bisi. Jadi aya hukum. Jadi aya hukum tuh untuk dirempaknya. Ente Aya hukum tuh untuk dilanggar gitu. Udah mah karena hukum pegawai bieu nya anya nya. Tong kadang tong bisi beling kayak kali Cuma Agus Agus kieu nu ngamodalan. Dan teu kana hukum udah mah kana terusan mah Agus we. Tah ayeuna aya rek ngamodalan bade mah. Ngabahas masang. Ayo baheula cenah. Loba duit keneh sadanya ayeuna cenah geus kieu nu ngamodalan. Lain modalan naon ngadek masang deui. Lain rek masang deui berarti urang teh. Perlu lain we gitu. Wah, faktor pendukungna teh jalur setan. Ya ayeuna aya faktor pendukung, ada nih udah iki sok ieu mah udah mau isin ka itu nah. Jadi jalur setan. Udah mah eta wae dia mah Agus kitu. Nya dong montong ngojok-ngojok aing Kita masang deui. Udah mah ngojok bisi. Apa dia mangagusnya? Pan dia mangagusna cenah geus kieu. Sih ngamodalan. Jadi maksudna dukungan urang teu lama urang henteu meunang boga duit tina hasil masangnya. Kadu kali teh urang aya duit. Ayeuna mah jalo alhamdulillah aing ulah mah lihat urang. Nya bisa. Lamun anu ngamodalan kumaha deuk deui mah. Nah, moal. Oh moal. Aduh tah ya. Naon aya moal. Moal ulah kesanakeun mulai marane. Cukup ku aing teh gebrus. 30% jadi 30 ngarasa 30% urang rumasan loba ngambul-ngambul. Bisa meunang we teh. Ka pamajikankeun. Justru pamajikan teu diberes saperak-perak we. Enggak apaleun gitu. Ya apaleun teh nyahoan. Matak urang boga nginum boga jang acara katual dieu teh. Embung nepikeun ka geus bikeun pamajikan ke pamajikan jarang merenya. Mere saeutik. Oh jarang mau saya teh. Merah tiap bulan ngan henteu full gitu. Ai bieu masa jarang kumaha pan jarang mah jarang namina ge. Oh, jarang mere gede. Jarang Nah, kayak genre udah enggak. Bayaran lagi sebulan sekali bayar ngopedek di mana tuh Asep? Apaan mah aku gilak dicek jadi duit wae ya teman. Ngan cuman jang maksiat deh wae urang gulak-gilak itu kali itu cukup puasa jang bisa nginum jang musim. Ya harusnya mahal itu. Aya duit mahal lah teh ketika si bibikeun. Dan ieu pan nu teu meunang kalakuanana apa teh. Otomatis menang duit teh menang ngalakukeun naon eta urang. Eta mah usahkeun. Teu balik. Jadi menang duit. Oh kalah tadi cek mah Agus. Eta udah mah 5 jual. Aya ikan ngaranan batur mereka urang bila aku ditolak. Dipasieun kasih teh. Henteu. Nah, tuh. Nah, kurang pakai masang deh. Menang we. Musnang. Ngalehna minang meureun. Ngalehna minang kemungkinan. Jadi nu haram teh duit atawa nu ngalakukeunana. Cek mah gue. Ngalakukeun jeung hasilna we. Nu ngalakukeun jeung hasilna. Ngalakukeun teu meunang hasilna komo gitu. Mentak menang nomor mung kana rupa juga beakeun bae pengin. Jadi enak mah geus mung asup tuangan nu teu puguh we gitulah. Kamanggus teh. Samisalna gitulah contohna eta. Kudu tegas we anu mah ieu mah. Enak geus kieu masih kana daek nuang nu teu puguh. Mungah
Moal. Moal. Asli. Ulah kacotol ulah Ah, kacotol. itu mah asli, iya itu moal. Asli. Ya. Oke, saya datang roti yang Asli. Main catat ga? Enggak, ya makanya. Aku konsisten baru tahu. Nyaan. sok ya kena. Aing kagak ucap. Aing kagok ucap. Aing kajebak. Aing kagok ucap eta mah bisi. Ban dia, ban. Bisi. Pajarkeun urang deuk nolak sodako moal nolak sodako. Ya, kelak. Jadi bagus muak alim nama kalebetan tina nu karitu gitu. Alim. Da si Jawabnya singkat. da si amaman mah lain hasil tina nomor mana jeung mana modal awal pan eta. Enggak dalil. Eta si Muhammad atas roti tidak naon. Eta mah nadar manehna geus mana roti gitu kan. Tidak naon, tidak naon. Alamun. Lamun menang nomor. Tapi kan enak ya. Ayeuna urang menang. Ayeuna urang menang pan belum tentu manehna ta meuli barang eta menang teh nu bieu menang. Teu mungkin pan, tapi kan eta manehna geus nadar. Ai harita mah Agus nah atuh kenging tinu sebatan nomornya beuteuk kasih bibikeun. Apan kaentripan ku kewajiban mah Agus mere nafkah kanu jadi pamajikan. Nya, Sami jeung nadar tadi. Apaan? jadi keputusan apa dosa? Kumaha keputusan roti jadi moal. Ayo urang. Apa moal? Tapi hayang. Biasa geuna. Masalah urang. Teu masalah mana syukur teu panggil. Atuh halo dosa tahun teh. Nanti sebulan roti hiji. Eta teh teu pernah dahar ya. Nah, tuh mana buat uduk. Apa disebut ngomong heula ai mah. Moal jadi tanya gitu. Nyai kira-kira manehna marah nembak ka moal bareng mah urang mah keur bade. Urang mah amaman sieu. Moal bae. Nya, oh jadi bagus moal. Nya keun we. Keun we buku udah ku adane ku iki. Moal roti mah balik rek minta duitna. Roti. Yang beli roti itu. Lu main we gitu. Aduh, kecobak. Atuh aing. Atuh lawangan dahar. Mangga dahar. Aduh. Kejebak sejawab teh heula. Baik aing mah kaluhu. Jadi kudu konsisten. Aing mah mas meuli gitu. Nah, gitu bagus mah. Tah, aya kene euy, aya kene euy. Nah, aman meuli lah gitu. Duitan we gitu. Duitan gitu. Saberat 2.500. Ya, Bisa duitan gitu. Kayak belah itu tenta deui. Ah, jangan bilang goblok. Baliknya bareng gitu. Lain makanan ada goblok. Anu bieu teh kitu kadeukeun deui. Astaga. Nonton goblok sak geus tarima mah geus nulis cokot deui. Asa nomor nama Agus telat apa? No iya Ada Kita belum kenal. urang teh ngapa. Nomor sorangan. Kalau bateri. Nah, ini nomor naon? Nomor sorangan urang teh. Tapi nah, Ayo naon HP ya? 4 angka itu mah. Nya sopat Wah, eta nomor rene. Tah, ya mah nomor HP itu mah sanes. Ih sok aku. Beda di rokok ini Beda. Aku kan nomor nurang. Rokok sama Eta loba eta mah bateri nomor lagi. Opat. Ya mah. Aku kan nomor aing. Eta mah udah opat angka gua. Akurkeun. Etang eta. Akurkeun si sok eta peda ieu melemut eta mah badan. Terpercaya ke aing aduh kumaha baik terpercaya ku udah datang nanti lagi ya jadi tahu lah jadi tahu banyak kan bagus moal gitu mah. aman cenah abi mah tong dibere cenah Nah, moal cenah. aman itu khusus saya jangan si adani udah iki si dirman tah mah kalau betah dulu gitu cenah
Wah, iya Ulah, sudah ulah. Aku sama menunggu gitu. Iya loh. Ulah. Share kita kamu kieu ya. Kuku dak memek. Memek mulu mana?